Di dieu abdi sadaya bade ngawikeun lagu Manuk Dadali. Mesat Kampung luhur jauh di awang-awang, mebet kenjang-jangna bangun tayang karingrang. Suku narang laos seujeuh pamatugna ngeluh, ngapak pega bari menatari tulung. Saha anu bisa nyusul tanah tandangna, kandang jeung patentang taya bandinganana. Tipika kibir tipika serak pusat sama, saya karewan kasieun lepel wawanena. Manuk dadali manuk panggagana, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali panongkon carana, resep kahiji rukun sakabena. Kahuyunan cara pahiri-hiri, silipikanya ateuing geus bela pati. Manuk dadali ngandung silokasi natria, tersambungna bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali manuk panggagana, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali manuk carana, resep ngahiji rukun sakabena. Sauyunan cara pahiri, silipikanya teuing geus bela pati. Manuk dadali ngandung silokasi natria, tersambungna bangsa di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi sadayana bade ngalakukeun kagiatan kakawihan nyaeta nog-nogan. Tah si nog-nogan eta teh salah sahiji mangrupa permainan anu aya dina kaulinan budak leutik anu aya di orang Sunda. Cara mainkeun teh anu kahiji ngobeulkeun beureup duanana, tah ngobeulkeun beureup duanana lamun misalna nu mainna leuwih ti dua, jadi setiap jelema beureupeuna ditumpuk-tumpuk ku cara tumpukan hiji leungeun jelema nu lain jeung tumpukan hiji leungeun anu beda. Anu terakhirnya eta digaleong-goleong mata sapi bolotot tah kitu. Palinten sakitu ayeuna sim kuring bade ngalakukeun permainan eta sareng rerencangan sim kuring ieu. Ndog-ndogan peupeus hiji prek, 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 ndog-ndogan peupeus hiji prek. Goleang-goleang mata sapi bolotot.